awewe zaman ayeuna loba pisan kahayang jalu nu model kumaha asal loba hartana daek sare jeung manehna tuh kaluhurkeun iya cing balik atuh. Ya, cara lagu silaing. Ya hibar pangestu deui. Ai awak mah sehat euy. Ngan dompet teu sehat aing teh. Sarua eta mah. Da ayeuna mah deui lah. Nyaan ngabandungan deui. Dewek terek curhat ka sira laing deui. Ayeuna zaman kiwari loba pisan deui. Ayeuna mah godaan jang diri urang teh loba deui. Sabab ieu ku pesatna teknologi deui. Ayeuna di era digitalisasi, era informatika, era globalisasi urang kudu hati-hati deui. Sabab ayeuna loba pisan godaan jang arurang deui. Khususna du budak ngora. Weh deui aing lamun onggal isuk-isuk teh sok nyekrol deui. Nyeklor TikTok. Wah, eta TikTok teh deui ayeuna mah deui Gusti nama agung. Aneh jelema ayeuna mah TikTok teh digoyangan. Da zaman baheula mah deui zaman kolot urang baheula TikTok teh lain digoyangan tapi dilebuan deui. Tikotok mah. Oh, tikotok we deui. Nu matak teh oge ayeuna aya pargoy. Teuing goyangan pargoy aya anu kieu geuningan dina TikTok teh. Lu mati gue party coy. Sampai bawah, sampai bawah. Mabari lalieur pakaian harurut dulu. Kadang-kadang awewe teh sok salah gaul. Eta salah gaul kitu teh indungna teh sok curhat ka dewek. Cepot cenah ieu kunaon anak abdi bet salah gaul. Cek dewek teh dijawab we da meureun bapana salah geol tadi teh caing teh. Nu matak teh oge jelema ayeuna budak awewe teh nu matak teh agenya budak teh alus nama ulin di masjid deketkeun jeung para alim ulama jeung ustad umaro ngara bisa ngaji leuy. Ayeuna sok budak awewe dileupas we dilepas pergaulan bebas engkena teh kaituna teh parabola. Parawan jebol ti heula deui. Amit-amit nya. Wah, tingali pakaianana ge buuk di beureumman, irung di antingan, huntu di pageran, beungeut di bodasan, ari beuheung hideung. Cungcurongan ka deuleu hideung di sarua. Matna kudu hati-hati deuleu ngabandungan awewe zaman ayeuna malah lieur deuleu. Sok geura-geura boy aya laguna geuning. Anu wek teh ningan. Teuing teh. Awewe zaman ayeuna kitu nih. Tah, itu syokra. Aduh. Wek. Lelele we. Jeblang jembling awewe zaman ayeuna loba pisan pamulahna ulin peuting geus biasa jeung jaluna ka mamana aduh geus eueuh ka era awewe zaman ayeuna loba pisan kahayangna jalu nu model kumaha asal loba hartana daek sare jeung manehna. Amit-amit matak dagenya euy. Sakali deui geura meh tegas. Awewe zaman ayeuna
pisan pamolahna ulin penting geus biasa jeung jaluna ka mamana aduh geus eueuh ka era awewe zaman ayeuna loba pisan kahayangna jalu nu model kumaha asal loba hartana daek sare jeung lalakina naudzubillah dodana wak wak wek 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 wik 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 geus ya ah macak loba awewe nu lieur ayeuna mah. Da eta teh ku pergaulan zaman dulu ayeuna mah. Dara-dara reukeut atuh pergaulan teh teu kudu ini ayeuna mah dina HP. Dina HP ge loba ayeuna pergaulan teh tinggal ieu we selfie. Geuningannya di-scroll we eta di-upload dina TikTok, di-upload dina Instagram. Anu lieur pisan mah anak dewek euy. Ayeuna teh ngadat hayang lato-lato we hayu. Akur teu di mana ayeuna mah lato-lato. Malahan budakna lato-lato make bola leutik nya nya. Indungna mung eleh make lato-lato. Lato-latona ai indungna mah tinugas LPG deuleuy. Di talian sorona bedak. Matak zaman ayeuna mah bener nya euy. Eta indungna mung eleh, bapakna ge sarua mung weleh euy. Bapakna mah teu kudu make bola deuleuy. Cukupnya kegajlengan gitu dah. Pan anu babalatrakan dihanap. Alus sama dibungkusan keneh make kulit dulu. Weteuh keneh tama. Jeung coklat deui, jeung ramatan. Manya ya lato-lato ramatan cenah teh. Lato-latona aya tihangan tama euy. Geus teh Tapi bener filosofi lato-lato pan aya. Lato-lato itu mudah dibenturkan karena permainan. Lamun mung disebut permainan, urang ulah daek dibenturkeun gitu. Ayeuna beda golongan pasea. Beda bendera pasea. Beda naon deui? Beda pendukung pasea. Beda paham pasea. Sabab urang teh diciptakeun teh ku pangeran teh ngahaja deuleuy berbeda-beda agar kita saling mengenal deuleu. Lamun mung disebut permainan urang ulah nepi ka daek pasea deuleu. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajahit kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek. Silih asah, silih asih, silih asuh, nganu ulah teh silih asaan pamajikan ulah. Kade. Itu eta satu budak aing. Abah. Tuh. Bapak. Ongkoh abah, ongkoh bapak itu. Kadia. Hayang lato-lato. Oh, cek aing hayang lato-lato cenah euy. Kabawakeun heuh. Naon sih teh? Hayang lato-lato. Babaturan uing mah mareuli lato-lato ari uing celeumut we. Heuy uing melongkeun we. Hayang meuli lato-lato atuh abah. Menta ka indung maneh atuh. Si mamah mah kalakah nyarekan ka uing. Naon cenah? Lato-lato ulah dipikiran cenah lato-lato mah eta pikiran mah huntu cek kitu. Nah, eta indung maneh ngomong gitu. Oh, mama abi. Jeung deui eta atuh udah bener cek indung maneh. Naon? Indung maneh mah mikiran teh huntu, aing mah mikiran teh eta botak si teh. Pikiran sirah kumaha buuk sangkan jadi deui si teh. Kade uing mah bah. Naon? Abdi mah pan botak ieu teh aya filosofi. Naon filosofi? Nu botak ieu mah filosofina halus bah. Lamun botak di tengah ka hareup eta ahli memikirkan sejarah. Woi hebat euy.
Lamun botakna di tengah ka tukang eta ahli dina sejarah. Lamun botak kabeh juga sia. Ari botak kabeh juga uing mah ieu mah urut gering panas. Atuh buru bae yang lato-lato atuh bah. Eueuh, tingali si Empih nyamper. Mana? Itu ka dieu. Cek. Tuh tingali Cepi. Kelampi can dibere duitna. Buru. Can dibere. Nah pedit bapak teh. Teu era bah dikitukeun. Cina ka jero simpih ne. Pih. Naon? Cina ka jero maneh. Mung ah. Cek bapak abi ka dieu cenah hayang pagi jeung Empih. Mung era. Pak eraeun pak. Buru ka dieu kitu. Buru dieu Pih. Maneh mawa lato-latona teu? Mawa ya hiji. Ka dieu buru. Aduh aing ke kadinya. Sina ka dieu simpine. Buru Pih. Keheula atuh. Aing geus nalna. Pake we atuh. Buka ketang menang ngepel. Buka we Pih. Udah dipaku. Sembah pangabaktos. Abah nak Cepi. Yuk. Muhun. Mana lato-lato teh nu kumaha? Pih mawa lato-lato teh. Hayang nyahun cenah. Sok bawa heula lato-lato na ke ku bapa dibere duitna. Asa mawa heula lato-lato nu kumaha? Pih bawa Pih. Siapa tuh? Mawa lato-lato Pih. Heeh, da eueuh si Epulna. Gering si Epulna jadi we aing sorangan. Oh iya katuh. Tah nu kieu Mang Cepot tong kanu beungeut. Ayo siap. Oh eta tah Papi. Papi sia teh ai dahar jeung peda sia teh. Ai ngomong Papi. Lain Papi, Empih uing mah. Oh Empih sugan teh. Sok rapaenkeun. Tingali urang paenkeun ku Empih. Tuh. Kaluhurkeun. Iya. Cing balik atuh. Sekali deui ah. Pabeulit euy. Sekali deui. Kade kana huntu aing. Kela ieu pabeulit euy. Aduh kumaha teh. Sok buru atuh. Bisi overheat. Heuh sakeudeung. Akuan sakeudeung deui. Ah hese ah tinggal itu. Tah, tuh. Naon si melong? Henteu. Ya geus teu kudu meuli. Cepi. Naon? Teu kudu meuli. Ayeuna mah urang ulah meuli ulah meuli lato-lato. Meuli naon? Meuli naon atuh, Pak? Meuli tamang ayeuna mah. Jak naon? Urang tamangan sirah maneh jeung sirah si ieu. Da sarua jiga lato-lato. Geus ah, ini aing mah lieur ah. Meditnya euy. Heeh ah, aya urang ulin deui. Naon? Urang noong rana.